kernaon sampurkan yuk. Dan kaget kernaon orang kergabut buru main kaleci buru boga teh kalecina boga loba di mah minta tuh mana mah segala we nu kurang dicokot ke menta we jeung menta itu sahanya kenalan yuk kena itu sahanya ciga jelema anyar itu teh kalian mau kemana? Kita ngomong nanya. Buku katanya. Ke hati. Aku nggak bisa bahasa Sunda. Pantesan atuh. Boleh nggak ikutan main? Oh boleh. Main tak boleh. Ajakan main. Ayo. Itu ngaranna? Ngaran itu apa? Ngaran teh nama. Oh, ngaran teh nama. Nama aku Misel. Nama Adi Amel. Nama aku Mesa. Yuk main yuk. Ayo. Lu itu anak awean kamari. Euy, sambarkeun buru lah. Sambarkeun yuk. Kamarana ih kita kalau wewe kamarinya nggak tahu diganggu ya babaturan abi anu anyar boleh 50. Duh budak tecan balik-baliknya di nges benang teh kumahanya di candahan manya kudu diteang deui teang heula. Genggengan si Jajang teh kamari urut kopi can dibayar lamun aya pamajikanana mah dihareupeunana diomongkeun Kamana di si Dadang teh diteteangan teh aweuh. Wadah ninggalin si Dadang teh? Henteu cememeng. Oh, ternyata ninggalian. Eta kamari si Jajang jeung si Udin ngajarangan kopi. Aduh, beneran itu teh? Beneran? Aduh, menya nganyuk menya teu percaya ieu teh. Nya kamari ngaroropi didinya teh acan di balalayar. Teu percaya dah. Tadi didinya kamari ngaroropi. Oh, nya tungkin dia tekan kasih etanya kasih akang. Heg. Oh, teh nu nya? Heg. Si Ucok kamana di telepon teh aktif-aktif. Kemananya budak teh? Tuh aktif-aktifnya. Senarian euy bonteng ke aweuhan kamari mah leubeut. Mana nyawan? Ngawit pipin. Euy bangsa teh. Hai bangsat. Orang nyebut tadi dia juga nama aman. Aman tuh. Aman. Mana euy bangsa teh? Penting sia jang okan. Euy nya teh euy mana? Teuing bangsa teh amun beunang poe di porode amun beunang sia beak ku aing. Ulang nyampul si Dadang yuk. Dong deh, efek panen nih orang ngalah suka yuk. Ayo. Mana kena daun. Oh. Makasih Dadang. Oh. Jang lu balik percuma udah goge. Berat tuh.